terang terang kolen terang silonok bae nunutan apa deh tikus rukan adurukan mesak gobang kabuyutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi hadis naonnya, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram bersama guru singguri guru Ramsadayana sesepuh pondok pesantren Al Ihsan, hadratul mukarramin para dewan kiai di pondok pesantren Al Ihsan, hadratul mukarramin para alimul ulama, para kiai, para alumni, para tokoh masyarakat, wabil khusus kersana aparatur pemerintah dikawin Bapak Kades, ayah Pak Kades, gaya. Ini dia kelurahan, palurah ya, bulurah ya, Bapak RW na, Bapak RT na, oke, para panitia khususnya. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah dina enjing menjelang siang ieu singguring biasa silaturahim sareng urang ieu kaluas singguring kahiji ieu meja mubalik dipayuneun anu kareudis ngajak geureunnya. Sementara di meja masih kosong. Alhamdulillah membayar cairan. Dah mau balik mah insya Allah cairan masih ada di bumi mah. Ya tambahan di WE sampai senang.
ge resep kan kiru kan bodas. Bodas teh si susu ya. Mun susu teh aya dua macam Bu. Aya susu cair, aya susu tepung. Nasi goreng mah resep susu tepung kiri kanan. Kaluas muka dua sim goreng ayeuna teh asa latihan muhadharah ngargi diulang oge di payunan guru ngaran santri ka guru mururu eueuh nanaonan janten di dieu teh ieu mah sanes bade ngabahas anu langkung-langkung dan keluasan ilmu guru urang sadayana tebih antawis tangan bumi sareng langit sareng simkuring ieu mah panginten sejaga barukan diajar ngaleseng diajar muhadharah payunan guru tapi anu paling berat kanggo simkuring urang dieu urang Garut bahasana lalemes pisan bahasana teh sae tah simkuring mah bahasana teureuh kulon simkuring lahir di Kabupaten Lebak Banten namina oge tabaul ke Banten Albantani asli ieu teh urang Baduy ari bahasa Banten bahasa Sunda ngan Sunda asal heuras wios heuras Bu resep mah heuras bahasa Sunda mah hese diajarna deui beda bahasa Arab mah asal kapendak rumusna bahasa Indonesia teu seueur murodibna model makan we semua kalangan semua tingkatan makan we kiai makan santri makan ibu-ibu makan bapak-bapak makan kucing makan anjing makan kenah ari urang Sunda seueur murodibna aya tuang nedak emak dahar nyatu aya kenehnya loba rokok tetegi jejak loba rijing kudu pas masang kenangan tuang kanggo saha nedak kanggo saha kan kitu kadang-kadang simkuring nu pahili hari ka hayam nyebut pupus aki-aki modal nah urang Banten bet aya di Cianjur wasilahna kantos naos di Cipasung Tasikmalaya bari kuliah resiko santri kaset payu memeh beres ngaji payu memeh beres kuliah batur mah beres kuliah beres ngaji teh marawak kitab sabeca ka imah teh simkuring mah mawa kitab ramuan anger eta ge kudu dilogat eta urang Cianjur sehingga simkuring mah beres kuliah teh gelar double SAG MA MA nanti minantu abah alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah kersane Allah subhanahu wa ta'ala urang ieu semangat merayakan maulid Nabi sareng milad pesantren alhamdulillah mulu dan dinadangan ayeuna parantos lebet kana kaping 57 bulan kaci wae kaci wae
Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oke dikaitkan sareng milad pasantren. Ieu teh lamun ku urang dibahas panjang lebar sampai ke hubungan anak sareng pasantren. Komo pasantren ayeuna keur rame, dunia pasantren ayeuna keur dilecehkeun, keur dihina ku Trans TV. Kabeja teu ka urang Garut? Urang Garut? Nuhun. Naon cenah nu diramekeun teh? Halo, nu diramekeun teh naon? Pedah osok ngamplopan ka guru nya osok. Tara urang dieu mah. Alah, pantesan teu milu rame. Khidmat ka guru ngarasa hina, ngarasa rendah di hadapan guru, sehingga tewantun ngalangkung payeuning guru dina kaayaan jalan seperti biasa, tapi kedah urang teh takzim kumaha wae carana. Posisi alim leuwih luhur batang guru. Adapun ngesot teknis eta kumaha budaya kitu. Urang dieu osok takzim ka guru, osok ngahibah ka guru, ngadidik di pasantren ku cara kitu dianggap feodal, dianggap eksploitasi ka anak. Leres gitu informasinya leres. Urang kantos tuh jadi santri atau paling tidak kantos tuh nitipkeun budak urang ka pasantren. Kumaha perasaan urang nalika aya tradisi di pasantren eta budak urang sok digawekeun, sok titah beberes, nu janten ibu ramana kumaha raraosan dengan senang hati. Da si muring mah nalika ngobong teh atoh lamun dititah ku guru gitu apor teh. Tapi si muring ngurus pasantren di ditu teu saeutik deui eta budak teh dicabut di pasantren. Kunaon sababna? Pedah sok gawe milu piket nanaon. Dilemanya luar biasa hari ini. Jadi kesimpulannya lamun teu apal kumaha tradisi ngadidik di pasantren hiji. Kadua, lamun teu resep kumaha cara kiai ngadidik di pasantren geus tong hayang ngasupkeun budak ka pasantren. Didik we ku sorangan, wawuhkeun eta budak kana Islam ku sorangan we geus. Lamun sakolana teh mah ulah dititipkeun ka batur, ajar we ku sorangan, nyieun rapot sorangan, naikeun kelas sorangan we. Tong kagok kieu mah gugulung we ku sorangan, da kawajiban jadi ibu ramah ngadidik budak. Ieu mah budak dititipkeun tapi endingna nganyerit ka pasantren, nganyerit ka guru. Aya nu kitu aya? Aya di dieu? Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Maulid Nabi ieu teh dina segi bahasa bisa tilu bentuk. Hiji, maulid teh janten isim zaman. Nu kadua maulid isim makan. Nu katilu maulid masdar mimi. Maulid isim zaman dina hartos Kangjeng Rasul dilahirkeun ka alam dunia ieu teh dina zaman dina waktu naon? Waktu kumaha? Uning teh iraha Kangjeng Nabi lahir. Iraha dinten Senin 12 Rabiul Awal. Budak TKG pisan
tahunna tahun gajah. Nah, berarti disebut tahun gajah. Subhanallah, palinter urang simpulkeun we dina nu disebat isim zaman Kangjeng Rasul terlahir ke dunia ini itu di zaman jahiliyah. Lapat jahiliyah dina Al-Qur'an aya 4, termasuk jalma zaman ayeuna anu ngaku umat Rasul tapi kahirupanana teu daek dicontohan ku Kangjeng Rasul. Eta teh jahiliyah keneh. Hukum nu dipakena sanes hukum anu dicontohan ku Kangjeng Rasul. Terus nu kadua isim makan. Kangjeng Rasul di mana dilahirkan? Di Suci. Di mana? Di kota Mekah. Kota Mekah teh naon? Mekah teh wastul bilad, pertengahan dunia, eta bujalna dunia di Mekah. Naon hikmahna? Kangjeng Rasul membawa misi risalah, diamanahkan ku Allah membumikan Al-Quran, dicontohan ti A sampai Z rengsek nepi ka umat manusia dalam waktu 23 tahun. Kenapa? Karena Mekah itu adalah pertengahan dunia. Kabelah wetan aya Asia, kabelah kulon aya Eropa, kabelah kidul aya Afrika, sehingga Islam teh nyebar dalam relatif singkat 23 tahun. Dugi we ka Garut, cing hari bapak ibu nyekel amanah Islam ieu geus dugi ka mana ngadugikeun? Halo, geus sabaraha tahun? Sabaraha tahun ngadugikeun Islam urang? Geus bisa can ngislamkeun pamajikan. Naon contona? Sebab di Cianjur mah ngaku nyekel delegana Islam, tapi pamajikan ge can wawuh jeung Islam. Contona umal poe gaulna teh jeung Bang Emo we. Wawuh di dieu jeung Bang Emo. Eta teh sarua can bisa ngislamkeun pamajikan. Tah makana isyarah cek ahli thariqah sanajan hakikatna muterkeun sirah eta teh netepkeun kana latifah anu 7 ya, la ilaha illallah. Ta eta teh dina hartos isyarah ka urang yen kalimah thayyibah dugikeun sok tingali ka kencak, tingali ka katupu, ulah digugulung ku sorangan gitu. Tah nu katilu maulid teh masdar mimi, kalimah masdar anu digawitan ku mim dina hartos hartina teh kelahiran. Makana urang mengenal Kanjeng Nabi teh dikawin kumaha rundayanana sareng sajabina terkait sareng kelahiran Kanjeng Nabi. Kayak teh harapanana ulah dugi ka salah Nabi. Sakali deui ulah dugi ka salah Nabi. Margi ayeuna teh saeutik di Indonesia malahan subur ya, rek dagang naon wae ayu, termasuk nu ngadagangkeun dirina jadi nabi loba we pengikutna subur.
rame pantiheula aya Lia Edan, aya Tukimin Jawa Timur. Eta ngaran Nabi Tukimin loba pengikutna. Lamun pelebah sholawat asa moal genaheun nya. Allahumma sholli ala sayyidina Tukimin. Hadirin hadirat rahimakumullah, datang susu ya. Padahal heureuy sih teuing. Alhamdulillah panitia teh nganggap banyak kanggo ngalap berkah dina ieu pangaosan. Urang candak referensi awal Al-Ahzab ayat 21 ayat anu populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah masih kompak atuh Bu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Upami Quran dibacakeun payuneun jalmi mukmin eta teh sok nambahan kaimananana. Bukti nambahan kaimanan ieu mah cangkangna we sok ngabledug zikir dina bibirna Allah. Bade Allah bade ngarah kompak atuh dipimpin ku panangan simkuring, panangan lungsur liret. Kade kudu nurut ka kiai, nurut burut sia. Ulah eleh ku lagu Indonesia Raya make naon deterjen naon. Eta ngarah kompak. Limang ini can ragrag ngaku naon Bu panjang teh nu heuras resep tadi panjang masuk ngeurnya ngaos Quran sunnah dilakukeun saur Rasul laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Teka asup golongan kami jalma nu maca Quran teu dilagukeun teu disenikeun. Sehingga ulama qurra sepakat lagu Quran teh aya 7 lagu pokok. Bayati, soga, hijaz, ros, nahwan, sikah, jiharukah. Ari ibu-ibu esok ngaos Quran make lagu naon? Halo? Make lagu naon? Kade Quran mah khusus lagu Quran. Ulah ngagaleong kana lagu dangdut, lagu Sunda, makruh hukumna. Tong borok Quran adzan we make lagu dangdut. Teu geunaheun. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Teu geunaheun, teu merenah. Bari jeung salah. Di simkuring aya Ustaz Sahyam. Anjeunna teh gaduh profesi tukang nyawer panganten. Palebah mimaman teu karasa ngagaleong kana lagu nyawer. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
salah lagu karasa Quran mah padahal hadisna mutawatir tungtung surat Fatihah nu macana nu ngareuneukeunana dina salat di luar salat sunah ngucapkeun amin. Bahkan dina ieu Anaqut Thalibin pilih kahiji anak tingali salah satu fadilah ganjaran berjamaah kenging 27 derajat teh dirinci salah satu nate makmum marengan aminah imam nang kade ngaminana teh kudu akur jeung nada jeung suara imam di Cianjur mah aya kene ghairil maghdubi alaihim waladdallin saya di dia gitu ya kusum tarawehnya berarti yang guru-guru anggur bayangkan lamun Fatihah na model gitu hek aminah teh kudu muapakok jeung nagmah imam rek di aminah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kudu nage amin eta muapakok bayangkeun lamun imam model gitu sakali berjamaah salosin jelema pingsan Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ieu ayat dikawitan ku kalimah taukid lam ibtida qad litahqiq asub kana fi'il madi nakis kana maknana taukid bari jeung taukid nate double malah matilu tina jumlah upami ceuk ahli makna kalimah upami ayat tos dikawitan ku double taukid ieu teh bahasanun wa mungkinul ikhbari hatmun lahu li hasamil inkari khitab ayat teh ka jalma-jalma anu ngaku sebagai umat Rasul tapi lolobana mengingkari kana perkara anu dicanda ku Kanjeng Rasul. Bayangkeun ieu ayat nandeskeun laqad kana lakum fi rasulillah aya keur aranjeun kabeh tahkum teh ka jalma-jalma anu ngaku umat Rasul aya naon uswatun hasanah suri tauladan contoh anu hade di saha aya contoh teh fi rasulillah di Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mangga urang cek ka diri urang sadayana nah urang teh tos nyontok ka Kanjeng Rasul atos halo cing ari jalma anu bisa nyontok secara umum nyontok secara umum we mah kudu naon modalna hayang bisa nyontok naon modalna hayang bisa nyontok modalna naon cinta heula migur heula dah mustahil bisa jadi uswah urang lamun teu aya cinta cing cinta ka Rasul atau cinta ka artis leres loba maca Quran loba maca WA ngaji celak balbah dia mah tah dina hartos ka cinta ka Kangjeng Rasul ieu modal awal pikeun ngaronjatkeun wujud uswatun hasanah di urang sadayana
matakan dina ayat sanes qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bejakeun ku anjeun Muhammad tah ka urang Garut lamun bener cinta ka Allah. Cinta ka Allah cinta sieun ka Allah. Lara sieun ka Allah atau sieun ka salaki? Perwujudan mangga eta mah saminya. Tah lamun leres cinta ka Allah fattabi'uni maka sok tuturkeun kami saur Rasul. Ittiba ka kami saur Rasul. Taya teh keur ngawujudkeun kacintaan ka Allah nyaeta ku ittiba ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu anu disebat uswatun hasanah dalam segala aspek kehidupan. Tah anu bisa jadi uswatun hasanah Kangjeng Rasul dina kahirupanana hiji limangkana yarjullah. Teu aya deui harapan hirupna teh kecuali eta teh milari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yaumal akhir nu kadua sanajan ieu hirup di alam dunia tapi hatena geus nganjang ka akhirat sampai prinsipna walal akhiratu khairul laka minal ula. Leutik urusan dunia mah nu agung mah urusan akhirat. Ari urang hirup di alam dunia ayeuna loba urusan dunia, loba urusan akhirat. Halo? Pernah sedih dina kahirupan? Pernah ngecelakeun cimata dina kahirupan urang? Eta yang cerikan dunia atau yang cerikan akhirat? Pernah ngecelakeun cimata pedah inget karena dosa? Pernah ngecelakeun cimata mewek ngaranna mikiran hutang? Nah, eta limangkana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Di mana wae keur kumaha wae senantiasa zikir ka Allah. Dari detik ke detik terputus zikir ka Allah. Zikir dina hartos sanes mung saukur dina bibir, tapi zikir kapanpun dimanapun senantiasa nincak ingat karena hukum-hukum Allah. Konsekuensi nangke waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Jalma anu ngapalieur nu teu daek zikir ka Allah, teu inget ka aing ceuk Allah, ta eta teh kahirupanana di dunia kene geus ma'isyatan dongka. Kahirupan anu rupa beunghar jigana wungkul tapi hatena mah miskin. Eta wae geuningan masih kene sarakah kana dunia. Aki-aki jeung nini-nini eureun ngurus dunia wae bohong lain beunghar sanajan hartana buru di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah si jabrik di bibir si jamrong di kolong bohong lamun hatena masih kene kana dunia teh cumantel jeung teu seueuh-seueuh. Teras jalma anu dikir ka Allah mah keur irah wae keur kumaha wae ingat diri boa bisi lengkah urang teh teu cocok jeung teu merenah kana perkara anu dipikaridho ku Allah. Yakin jalma nu kitu jalma anu teu dikir ka Allah duniana bakal sepit hatena. Di akhirat engke dihijikeun jeung jalma-jalma anu lolong. Apa lolong? Ayo bisa ningalinya. Katingali ku balik ganteng. Katingali.
mungkin di akhirat namun kedai pikir di alam dunia mah mungkin dihijikeun teh jeung nu lalolong. Nah, ieu para rohek teu katingali. Lain nu lolong di alam dunia tapi lolong dina hartos teu katingali teu kacaangan ku nurullah. Hirupna jeung lengkahna teu apal mana nu bener mana nu salah, digabres we si eta mah sampai menghinakan Islam, sampai menghinakan kiai warasatul anbiya. Tah eta teh dijamin di akhirat nanti bakal lolong. Hayang ngahiji jeung kitu hayo. Mari bismillah. Tangkana dina dangar ayeuna hayu urang sami-sami manteskeun diri urang janten umat Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Simkuring emut kana nyanyian kapungkur duka karangan saha ieu nyanyian nu jelas mah ti mulut ka mulut ceuk beja keur zaman penjajahan Belanda. Eta nyanyian insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu anu jadul ya, udah pangarsa guru simkuring ya, Haji Iwan pasti uningan dia nyanyi. Terang terang polen terang silono bae nunutan apa udah tikus rukan adurukan mesak gobang kabuyutan. Apanya? Apal ngempedah lagu nah beda Indonesia dimodifikasi ke simkuring nu asli nama terang-terang boleh terang serono pae nonotang tikus rukana mesat gobang kok karangan saya itu apanya saha karangan Masya Allah. Tah ieu teh ceuk beja zaman baheula zaman penjajahan Belanda lamun ngobrolkeun Islam, lamun ngobrolkeun Quran, lamun ngobrolkeun bener konsekuensina di penjara, diusir, dibunuh. Sehingga ngobrolkeun Islam teh nu penting mah nilai tersampaikan. Mangga tingali kurang terang-terang polen alarm kohkol apal kohkol di pos ronda aya kohkol. Kenapa kohkol ditakol? Karena ada suatu kejadian yang membahayakan. Aya bangsa takol kohkol mobil pakai alarm bisi aya nu mau nyada alarmna terang-terang kelentang. Kade umat Islam hati-hati dia bisa terjerumus karena picilakau gitu teh. Naon nu cilaka silono paeh nunutan londok upami bahasa Banten ieu teh daerah ieu mah disebutna teh naon bunglon di Banten mah londok. Jadi jalma anu kawas bunglon kawas londok hirupna cicing di nu hejo milu hejo, cicing dina kararas anu hideung milu hideung, dina kondisi kumaha we milu setan. Dalam artian eta jalma anu kawas londok kumaha tren kaditu milu, tren kadieu milu, teu boga jati diri sebagai muslim-muslimah. Eta lono aya di dieu nu kawas lono si lono paeh nunutan. Tah pinisna kahirupan urang ieu paling berharga di hadapan Allah. Paeh maot nate dina nalika nunutan.
poho ka Allah, ngopil ya, lalai ka Allah. Bu, Pak, hari kurang itu bakal maut atau susudanan maut teh? Pasti maut, pasti. Saya kira kade maut mah lain nomor urut tapi nomor cabut. Lamun nomor urut, waduh cilaka pangheulana maut anu ngaranna A mimitin Kiai Atep, Aceh, Agus pangheulana teh nu rada jongjong loba Z ya. Zakaria, Zulkifli, wah jongjong eta mah lilah kene loba kene A B C gitu. Tapi ari ngaran maut mah nomor cabut idaja ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun geus datang waktu nama teu bisa tawar menawar kudu harita teu bisa komplain moal bisa diengke-engke. Katakan kade urang hirup di alam dunia ulah kata lanjuran ku kahirupan dunia ya mandi dunia hustagha qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Ye jalma anu katungkul ku dunia ayo du dunia teureun-eureun poho ka akhirat. Qad gharrahu tulul amal, masya Allah eta angan-angan ekspektasi dunia teureun-eureun sakitu umur geus kolot awak geus peot tapi eta hirup di dunia jiga rek salilana aya nu kitu aya poho jalmana eta di dunia teh ternyata sakedeung geuningan bakal balik ka akhirat. Moal aya sapotong jalma oge anu teu balik ka Allah, bakal balik ka Allah. Ngan jalma loba anu kakerem hirupna ku urusan dunia. Dunia teh saeutik ngan tilu dahareun pakeun coeun ngan sakitu. Eusi peutit bungkus kulit sarangka si eta sakitu dunia. Tapi jalma loba nu ngagiclak poho ka akhirat. Ngurusan dunia dahareun urang tan kadangkala kamelang teh sieun teu dahar sampai ke anak icu urang bisi teu dahar nu dipikamelangna teh kade kudu bener usaha bisi maneh kalaparan begitu nya. Sehingga kehidupan di alam dunia teh pabelit dina sirahna teh harga beas jeung harga kuota teh aduh pabelit ku urusan dunia. Aya teh jalma anu galau balik ka akhirat ka perkara nu pasti ieu uing rek mawa bekal naon ka akhirat. Pernah teu galau di hadapan Allah? Halo? Pernah galau di hadapan Allah mawa bekal naon ka akhirat? Mulia eta lamun cimata ngeclak mikiran bekal naon bawa ka akhirat. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minul ajal. Jelo matenya terus bebas hirupna teh hedonisme goplah poho ka Allah hirupna teh geus teu mikiran kumaha ieu hirup diparentahkeun di alam dunia ku Allah tapi hirup nuturkeun hawa nafsu
hirup nuturkeun ka hayang diri. Cuk Allah mangga teh teuing darhum yakulu wa yatamatta'u wa yuhihimul amalu fasaufa ya'lamu. Teh teuing kumaha sia hirup di alam dunia mah. Yakulu bebas rek kalbok naon oge. Bahasa Banten kaluar ya. Teuing kada lapar gitu can sarapan itu bener. Wa yatamatta'u bebas sok bersenang-senang ungal poe ungal peuting gonta-ganti pamajikan ge hegae bebas. Wa yulhihimul amalu sok angan-angan bebas rek kumaha we hayang kabeli naon hayang beli naon gunung gua naik gunung guntur dibeli ku serangan hegae bebas ka hayang. Tapi fasaufa ya'lamun make taswif di dieu tangke mah bakal panyahoan karasa ku urang beusya kan gitu. Eta kami salam Nabi isma syita fa innaka mayyitun teh teuing hirup mah kumaha sia fa innaka mayyitun tapi hakikatnya anjeun teh bakal jadi mayit papisah antara nyawa jeung raga. Al mautu ya'ti baghtatan maut teh datang sok ngadadak sok ngadadaknya aya jalma nu maot teu geuring heula nu keur salat nu keur dakwah aya nu maot aya nu keur maksiat keur jagal awakna teh maot di diskotik aya al mautu ya'ti baghtatan qad wal qabru sundukul amal. Ingat kubur alam kubur mah ieu teh petina amal anu dipidamel kurang di alam dunia ngabulugna engke pibekeuleun di alam barzakh di alam akhir. Upami kitu carana atuh kurang kudu kumaha tah nu tadi terang-terang kolentrang silondok pae nunutan makana urang teh persiapkeun mau ya persiapkeun da teuing rek iraha urang teh mau teh. Rasul mengajarkeun lamun salat hayang ngusuk anggap ieu salat nu terakhir moal manggil deui salat oge osok itu lain dina keilmuan tapi dina aplikasi. Urang keur salat lohor bieu Gusti moal penah deui jeung asar osok kitu hese da urang mah keur salat lohor engke tas asar teh rek ka mall panjang urang bagi pikiran teh ya Allah Rabbi tah lamun urang geus ngarasa deukeut karena pintu maut persiapkeun diri urang bekal naon anu bakal kabawa maut sing sieun diri urang maut ka Allah yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman kaluar di alam dunia lesotna nawa jeung raga teu mawa iman ka Allah goblok ngaranna naon nu jadi masalah hirupna jadi goblok si londok paeh nunutan dikusruk kana durukan teh naon seuneu neraka dikusruk kana neraka naudzubillah naon jadi masalah mesat gobang kabuyutan teh warisan ti Kangjeng Rasul upami ningali dina hadis mah cocok ieu lagu kapungkur teh taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Ternyata gobang kabuyutan teh dipesat ari dipesat teh diapungkeun kawas langlayangan diapungkeun nu dicekel naonna talina kuduna mah
ya Yahya khudil kitaba bil quwwah. Ya Yahya saur Nabi Zakaria cekel pageuh tahu geraham anjeun digegel sakuat tenaga. Ieu Alkitab teh kuat sakuat-kuatna nyekelna sehingga ulah dugi kawas lang layangan diapungkeun lang layangan teh nu dicekelan talina aya angin gede pegat ngapung komo dah eset ku pirus-pirus batur rajet talang layangan. Makanya kawas zaman ayeuna kade teu karasa kurang ternyata anu ngaruksak jeung nyilakakeun urang teh eta Quran jeung sunnah teh teu dicekel pageuh. Upami ayeuna peringatan Maulid Nabi setiap masjid, setiap madrasah tos biasa di masjid kelas istana di Istiqlal sampai masjid kelas gigireun astana ngayakeun Maulid Nabi beres ngayakeun Maulid Nabi nu dibahasna oge hayo we ngabungkeun kelahiran aya risalahna teu dibahas-bahas ari warisanana teu dibahas-bahas beres we peringatan Maulid Nabi doa Nabi ya Allah jadikanlah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur mujigan heueuh nyungur teh Gusti jadikeun ieu nagara jadi baldah thayyibah nagara anu hade roh anu ngahampura kana seluruh penduduk negeri itu halus doana cing kira-kira lamun diasongkeun ieu warisan ti Kangjeng Rasul Quran jadikeun pedoman dina kahirupan daek teu itu yakin sim kuring mah lamun ieu Quran urang jadikeun pedoman dina kahirupan rek urusan pribadi masyarakat bahkan sampai negara ieu Quran kudu jadi hudan Quran kudu jadi konsep wakun ilahiyun saikun lidawin uqulis salimat yakin moal dae kana hukum Quran mah ari ngadoa alus ari praktekna ngaco lil ibarat jamak Gusti jadikanlah anak saya menjadi seorang kiai halus ke doana ari budak teu dipasantren ku ayo ditah gaul di terminal nyambung teu eta doa jeung kenyataan teu budak hayang jadi dokter di sakolahkeun teu di kadokteran nyambung teu jaka sembung bawa golok teu nyambung geulis tah doa hayang baldah thayyibah wayahna sambungkeun kana warisan Kangjeng Rasul Al-Qur'an jeung sunnah kudu jadi pedoman dina kahirupan matakan oge sing kuring mereus guru urang sadayana konsisten kumaha memahamkan Quran kumaha nerapkeun Quran sampai nyontohan kumaha ngalengkahkeun para mujahid Quran margi diancam dina Al-Quran Allah ngadawu surah Al-Furqan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qala nafsu karena susu
katanya kurang bereskan ada. Allah ngadawuh ge waqala rasul sekat nabi ilmu mati tapi memangnya mudore dimana mustafa rasul ngajarin ke di akhirat jeritan kanjeng rasul ya rabbi nun gusti inna qaumi sanyana kaum abdi jalma kaum anu ngaku umat kanjeng rasul ieu teh rasul ngajarin ke loba nu cilaka ku sabab naon ittahadu hadal qur'ana mahjura geus ningalkeun kana Qur'an Syekh Muhammad Rasulullah nafsirkeun tilu aspek mahjura di dieu an qiraatihi hiji Qur'an geus kedai macam-macam aja osok maca Qur'an sabulan sabarang kali taman setahun sekali bulan Ramadan Quran bari jeung tamat sabulan nya di bulan Ramadan bari jeung dirempuk teh ku RT tadarus di masjid nu kadua mahjuron an tafsirihi ningalkeun Al-Qur'an geus teu daek berusaha memahami makna Qur'an rek kumaha Al-Qur'an jadi pedoman lamun urang teu paham kana isi Qur'an datangna ka pangajian karutinan ieu teh naon wae nu dikaji ku ajengan hakikatna urang teh keur belajar memahami makna Qur'an nu katilu mahjuron an hukmihi sanajan Qur'an loba nu maca loba hafidhoh Al-Qur'an loba ahli-ahli tafsir Al-Qur'an tapi lamun hukum can jadi pedoman can dipake dina kahirupan urang ieu teh anger cilaka keneh ya Allah ya Karim ngajarin Kanjeng Rasul ternyata cilaka umat teh lain teu daek salat da salat nama rajin lain tutup puasa nama rajin tah ieu implementasi Al-Qur'an sampai kana hukum-hukum Qur'an lamun teu diterapkeun teu diusahakeun urang cilaka naudzubillah tsumma naudzubillah hoyong salamet hoyong salamet hoyong atanapi hoyong pisannya akur sareng siungkuri siap nanjerkeun hukum Qur'an siap nahumpul ulah jauh-jauh artinya seluruh aspek tos diatur ku Allah dina Qur'an tong berbicara negara urang bisi teu pernah bisi can kaidro urusan rumah tangga we mah ai bobo sareng caroge sok payunan saha Bu payunan ibu payunan caroge upami payunan ibu eta bobo nate sok wartos heula
izin heula teh wengi Jumat pameggetna carogena ngiring rutinan uih tabuh salapan rek balik ka imah budak ramekeun mangkani gaduh pamaksada di warung we heula jajan ge krating deng gitu ai pas ka bumi pamajikan teh geus ngorok dibukakeun pintu kamar teh istighfar astagfirullahaladzim pamajikan sakitu geus ngabangke ngorok ngageleger-geleger bau 7 rupa atuh da sagala kaluar keur sare pakean acak-acakan kadang-kala BHT pabeuli jeung geusina pagi injing terus rambut ruang geruwing dan jika bener wong atuh cing eta salaki nu semangat nya ngagini jam 10 datang ka imah boga kahayang ningali pamajikan kitu kumaha Pak leleusnya leleus aya pamajikan geus modal leleus lu ta eta teh lamun sarekna teu izin heula ka salaki langsung atau tidak langsung maka eta istri nu kitu dilaknat ku sakabeh makhluk nu pacahangan ku panon poe hatta tusbiha dugi kasuri aya kitu aya bebeja heula tah eta leuleutik kana kitu yalah urang salajengna anu jadi patokan kumaha nganjeurkeun Quran hukum Quran di muka bumi ieu gemblong dicontohan ku Kangjeng Rasul nu namina sunnah. Nah, eta kitab Allah wa sunnata rasuli. Al-Qur'an sareng sunnah Rasul. Kade sunnah Rasul teh dipahami teh lain pasunatan dina salat, dina wudu hukum. Tapi sunnah teh aya dua, as-sunnati sunnatani, sunnatun fi fardhatin wa sunnatun fi ghairi fardhatin. Aya sunnah fardhah, aya sunnah ghairi fardhah. Nu kumaha sunnah fardhah? Ya. Ieu parameterna alladzi tarkuha dolalatun, lamun ditinggalkeun ku urang dolal sesat eta jalma. Ieu berarti sunnah bimakna sirah anu eusina teh akidah. Ai sunnah ghairi fardhah ieu sunnah fiqhiyah. Ini pada apal sadayana. Implementasina kieu antara fardhah jeung ghairi fardhah. Urang Cianjur rek ka Garut naik bus. Keur naik bus itu lapar, aya padagang tahu. Tahu ngadagangkeunana komplit jeung cengekna. Ya, penting tahu, penting cengek, penting tahunya. Tah kade ulah salah cara ngadagona. Heulakeun cengek, heulakeun tahu, heulakeun tahu. Ieu salah. Cengek dihuapkeun digayem, pas rek ngahuapkeun tahu, tahuna kasengol ku batur lapur. Bakal kumaha hirupna? Seuha berat tadina agama. Salah make ngaheulakeun cengek. Gitu. Padahal mah heulakeun heula tahu. Lamun cengek anu lapur mah paduli. Da eta mah keur nu butuh hungkul. Gitu tadina agama ge sapertos gitu. Sehingga nerapkeun Quran make pola cara Rasul disebut sunnah tah ieu teh warisan ti Kangjeng Rasul nu bakal nyalametkeun umatna dunya parat dugi ka akhirat. Nah, eta cara naon ngaplikasikeun Quran jeung sunnah ieu sadayana jelas Kangjeng Rasul sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan, sebagai contoh ka urang.
carana kumaha teu bisa mengimplementasikan Quran jeung sunnah ku sosoranganan tapi wajib berjamaah gitu wajib berjamaah makanya diisyarahan sholat ku gede padilahna berjamaah gitu da sholat sorangan mah ganjaranna ngan hiji eta oge lamun bener Fatihah tong boro Fatihah takbiratul ihram orang mah teh bener teh henteu aya teu Allahu Akbar mani Allah ari alif dijabar naon a atau o nah jadi Allah teh gitu padahal cek tajwid la tatimul fathah illa bin fitahi syafatain mual sampurna ngucapkeun a ba kecuali dibukana dua bibir kudu dibukakeun jadi a Allah kemudian tasbih dina lafzul jalalah eta teh namina takhim dibacana kandel ngan kandelna ulah monyong lamun tah aya monyongan kitu eta teh kasifatan ku sifat wau antara alif jeung wau antara alif jeung lam berarti aya wau Allah teu kenging monyong mentakan oge di pasantren Quran mah disiplin bibirna ditingali nyebut Allah teh Allah calik ya terus kitu teh aja ai takbiratul ihram rukun naon dina salat rukun qauliyah bener kudu macana Allah aya deui Allah eta salat naon eta aya deui ibu-ibu mah Allah salat bebek wayahna kudu bener ti hamzah Allah ti alif Allah tuh dika lafaz ro udah wajib benerna bahkan dipanjangkeun salah dinabar Allahu Akbar panjang teu kenging tah lamun urang ngangelkeun skill pribadi dina salat teh teuing bener teuing teu salat teh kitu banyak tah makana berjamaah salat teh kitu dina kahirupan nanjeurkeun Quran jeung sunnah teu bisa sosoranganan ngan kade ulah sagawaya nu disebut jamaah teh lain jamiah punten nya nu disebut berjamaah teh ulah tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta disangkana teh jiga ngahiji babarengan padahal hatena parasea teh ieu nu ngarusak teh ieu mah berjamaahna kawas tukang gaplek bapak-bapak apal gaplek ngahiji berjamaah opat kurang di pos ronda kompak seserian udud bareng ngopi bareng cing hatena akur teu sanajan seuri oge hatena mah pasea hatena mah kumaha carana ieu babaturan aing sing jadi RT da RT-an teh bari jieun keur gapleh eta kana balak genep teh ku ijid-ijid deui ku geuleuh-geuleuh teuing di mana ieu balak genep paehan ku aing diteangan kakurangan jeung kasalahan babaturan teh nah dina Islam ge loba nu kitu mana kakurangan batur mana kasalahan batur diungkit-ungkit sampai eta keur gapleh gitu intinya balak genep kodaran ku aing nya we ya modar sia pangbungah-bungahna nu gapleh modaran balak genep teu sadar nu dipaehan teh dulurna teu sadar nu dipaehan teh mitohana mitoha di nu gapleh modaran ku eta tadina Islam teh kitu teu sadar silih hujat silih hina oh ayeuna datang Wahabi error disalahkeun ku NU salahkeun ku Wahabi waduh Muhammadiyah persis parah saya abut begitu ieu mana Islamna atuh
balikeun deui atuh. Ternyata kunci keselamatan ieu kembali kepada sejauh mana orang jadi pewaris Al-Qur'an sareng sunnah. Rupina cekap sakitu hapunten izin kuring kena samudaya kekirangan sareng kalepatanana. Mudah-mudahan janten wasilah pengururan sadaya biasa ningkatkeun keimanan sareng ketakwaan mugi kacintaan ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billah malallah wa inna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.